Jadi hiji waktu kan lamun urang Sunda mah antara F jeung P teh hese ngabedakeun. Jadi lamun nyebutkeun F teh P, P teh F. Nah, aya ustad ditanya, "Kamana tad?" cenah. "Rek itikaf," cenah. Keur bulan puasa biasa, rek itikaf cenah. "Naon? Itikaf." "Oh, rek milu maneh?" Cek nu saurang teh ngajawab kieu, "Ah moal Ustad abdi mangke bulan Agustus we miluan domba cup." Di kelas nya aya guru nanya kieu, "Cing saha anu aya ide kumaha carana sangkan babari ngaluarkeun Cipanon?" Cenah ieu pelajaran sandiwara. Dicolok. Tah, cek si Udin teh kieu, "Bayangkeun we Pak cenah. Lalakon hirupang sedihna supaya urang teh cerik." Nya kitu nya. Cek surut teh bisa bari ungut-ungutan. "Ari maneh eta Iman kumaha?" Cek si Iman teh, "Abdi Pak, abdi mah gampil. Cabut we bulu irung lalaunan." Cabut we Pak bulu irung lalaunan. Lamun teu percaya sok cobaan. Hiji waktu aya suster nya di rumah sakit ngarasa bingung. Setiap manehna teh meriksa ka hiji pasien, si detak jantungna teh narikan. Tuluy nanya ka dokterna, "Dok cenah, bingung abdi mah kumaha nya marios eta teh can pasien nu eta teh." "Nah kunaon gitu? Setiap ku abdi di parios, detak jantungna teh nambihan duy ka 120, 130." Cek dokterna teh, "Pantesan ari kitu mah suster. Nah kumaha kitu?" cenah. "Nya atuh mantak ge mun make rok ulah ponok-ponok teuing." Hiji waktu ieu mah di barnya urang ka Amerika heula sakedeung. Parte naon parte? Teu paren tinggi minum. Hiji waktu aya jelema nya. Jelemana teh keur frustasi. Cenah abdi mah rek bunuh diri. Cek nu saurang teh, "Ulah waka Kang, tinggal dikeun abdi ieu." Cenah kitu nya nu cek saurang nu kasepna teh. Tah, terus mere minuman. "Minum ini Kang, tinggal di saya ge lek diinum mehna teh." Lempang we kana ieu kana kaca pan kebetulan di lantai 2. Gajleng manehna teh. Ari geus deukeut kana taneuh, teh jelema teh teu ujug-ujug gebut. Leup we, ujug-ujug nangtung. Bisa deui asup deui naik deui ka luhur. Wih hebat cenah. Sakali deui cobaan. Lek deui nginum eta nginuman teh. Gajleng ka di jendela teh. Teu langsung ngagebut deui wae. Langsung nangtung we. Naon teh naon? Nya meureun gara-gara minuman eta tah jelema frustasi eta teh. Oh nya meureun nu kasep eta ge nginum minuman ieu cenah. Lek ke kumaha teh diinum, tareleng teh lumpat, gajleng kana jendela, kebut waragrag. Paeh jelema teh. Ai cek si penjaga bar teh bari nepak ka nu kasep. "Nah, ari maneh Superman." Geus puguh batur mah teu bisa ngapung. Hiji waktu jelema keur dieu ke sisieun rel. Justru sugan teh rek bunuh diri. Dekeutan ku abdi teh. "Kang, kunaon diuk sisieun rel rek bunuh diri?" Bari ngaliak teh maneh teh panonna teh ciramai we nya, tapi jiga nu urut ceurik lain urut ceurik. "Kunaon Kang?" Cenah abdi teh nuju ngabayangkeun kumaha lamun kereta api majuna jiga hileut jengkal. Nah, hiji waktu ini cerita di Irak. Aya komandan tentara ingin melakukan hubungan seks nya di tengah-tengah gurun pasir gitu. Nya ada teu tah tuluy nanya ka barudakna. Nah barudak teh abring-abringan wae. "Di mana Jang?" "Ya komandan, saya dari tidinya." Bari nunjuk ka tukangeun ini aya didinya teh aya gurun pasir. Hiji waktu manehna teh tuluy we ka belah dinya.
nepi ka tukangan gurun pasir nu aya teh ngan saukur onta. Apan bingung maneh teh narek dikumahakeun ieu onta nya. Wah geus garelo meureun ieu pasukan teh. Cobaan ku maneh teh jeung onta nya. Ti tukang ti hareup ti handap ti luhur geus beres balik deui maneh teh kana tenda. Barudak teh nanya, "Kumaha komandan?" Hebat lah. Ngeunah cenah kali-kali mah kudu nyobaan jeung onta. Ai si pasukan teh, "Nah ari komandan, geus naon jeung onta?" "Heuh kituan jeung onta." "Lain komandan, maksud kami mah eta onta tumpakan tah kabelah timur sebelah ditueun. Eta teh aya lokalisasi." Komandan langsung utah-utahan. Panyaho man anu naon ngaranna teh teko anu paranti jin teh. Ya. Tah hiji waktu tak kapanggih ku si Uwa. Eta si teko teh Gosok-gosok. digosoknya. Oh. Tuluy pas ieu caritana. Gosok keluar we. Wah cenah kitu. Naon keluar? Jin. Oh. Terus nanya kieu. Naon sok maneh boga 3 permintaan. Bisi arek dicumponan ayeuna ngomong cenah. Cik si Uwa teh abdi hayang awak teh jiga aderai cenah. Sok bisa. Tuluy saya hayang hirup siga presiden cenah. Oh bisa cenah. Tah tapi punten ieu Jin, abdi gagaduhan abdi cenah ieu. Duh can kabujeng rek ka Erot ku didinya we hayang jiga tah ieu cenah nunjuk ka kudana nya. Hayang jiga ieu sagede ieu tah cenah. Oh siap. Wah ting leungit weh. Naon teh? Si Jin teh cenah. Jin ulah ka leungit. Kumaha ieu teh? Nya pokona mah isukan hudang sare bakal aya cenah. Kancang balik, kancang carita sare we. Isuk-isuk eta mah pas hudangnya manehna tuluy ngaca. Wah nyaan euy, awak teh jiga aderai tah si Uwa teh. Ya. Pas ditingali kana jendela nyaan eta mah hirup di istana presiden. Tapi pas ningali ka handap ternyata tadi teh basa kamar teh salah nunjuk. Eta kuda awewena. Jadi istana si kana kuda awewena lah. Nah habet kamari ngambek pedas saya hitut. Tahu. Nah, cing saya rek nanya. Ari hitut alus atau henteu? Halus. Tah, ku sabab kitu ku saya dibagi jang didinya. Sing, So, lamun saya nanya kira-kira alus teh hitut teh wa? goreng. Tah, mata ku saya dipiceun. Aya budak awewe nya didinya wa. Sidang ngajawab wa. Sahane ngaranna? Sasa. Susi. Susi. Sok rek tatarucingannya jawab kuduaan. Emping naon anu khusus jang naon UMPTN ayeuna? Naon? SPMB. Taluk Eping Sil 2B. Sok dek nanya deui. Daun naon anu lucu? Taluk keneh wae Dauno Kasuno Indra. Hiji deui pertanyaanna barudak. Sok error naon anu bisa nyanyi? Error Sheila on Stephen. Salah. Error Jaror. Salah. Error Smith. Hiji waktu wa. Si Ipal pindah gawe teu di Radio Rama deui, tapi gawe di hiji perusahaannya. Nya gedung ge aya 16 lantai. Tah, caritana katarima we manehna teh meunang ruangan alus wa. Nya di lantai 16 ruanganna bisa ningali ka sabudeureun Bandung pokona mah. Tah, legegna si Ipal ye. Diangkat telepon teh. Cepon maneh teh nya kieu. Halo. Bang nyokotkeun cai ka ruangan saya. Cenah. Cek si Ipal teh. Eta nu ngajawab di kajohan kieu. Saya eta urang ajar pisan. Nyaho teh ngomong jeung saha? Tidak, saya tenyaho sok. Saya presiden direktur di perusahaan ini, tahu? Eta si Ipalnya bari teu eleh geleng ngomong kieu. Oh ya, cenah.
Nyaho tadi dinya ngomong jeung saha ayeuna. Eta? Syukur ai kitu mah Pak. Tutup truk.